Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Persis ngabarengan munculna sang Chandra lir anu bijil di tengah laut. Kolebat kalangkang bodas kahareupeun Gumilar. Nyaho-nyaho pamajid geus kajega we dang dananana sing sarwa bodas. Panya teh moal sumping pa Gumilar ngagerendang. Haram dulu. Haram pikeun si Majid jadi janji dulu. Najan datang sorangan sarta wakil sajati. Tembal pamajid pinuh ku silip dumeh manehna meunang maung sancang anu ngadangong gigireun lawanna. Moal main koroyokan, Pak? Nyingkah ka itu, coklat. Beurit mah sok sieun ku ucing. Sok nyingkah. Gumilar teu leupas tina sindir sampir. Sombong sia kurayar. Pamajid kituna teh bari miheulaan narajang ku cara ngipratkeun dampaleungeunna. Ngarasa teu tahan dihina ku budak satepak. Teu sae atuh. Teu sae barang asal atuh Pamajid. Gumilar nembalan bari ngarobah kuda-kudana semut serong. Karawak leungeun bajuna ditarik. Tapi Pamajid rekat ngalik deungeunna rek kadu tanaga tapi kerewek teh bajuna soe atau kerewek teh bajuna soe. Geuningan tos butut angguan teh Pak Gumilar mah panas. Binatang sasedan urang ajar sia. Pamajid beuki nafsu we asa dihina meureun. Hiuk ngirimkeun panonjokna kana sukang irung. Tapi Gumilar rikat cingkrak bari meupeuh ku kadet tenggelan kari. Tapi Pamajid teu eleh rikat sakilek malik di leungeunna bari mapak leungeun Gumilar anu ngahead terus dicentok. Gumilar nyolontod siga anu dek labuh. Padahal hiji gerakan tipu pikeun ngabadugeun sikuna kana hulu angen. Sedang leungeun kencana ngahancap huping-pingna musuh. Ngan Pamajid awas mana rekat ngalobah kuda-kudana. Leungeun katuhuna ngaheat rek meupeuh siku, sedengkeun tuurna ngajol rek ngapeset dada lawan. Oro kaya Gumilar oge teu beunang ditipu, sakilat dina gerakan balik Bandung nyalametkeun dadana. Tapi bari hasil ngasupkeun sepak kuda beger kana gado musuhna. Najan Pamajid kaitung hebat, sakalieu mah rada muringis oge. Dumeh gadona anu kabeunangan teh karasana asa didagor ku beusi panas nepi ka ngadang ngakrek ti jengkang. Ngan bae bubuhan pasagi uwara jerona. Sakilat geus ajeg deui. Atuh Gumilar ngecegah nyang hareupan lawan. Pamajid mun cereng nafsuna tamah ngagedur lantaran kapilaan gerak. Dan taparah deui sakilat manehna ngajaul dua leungeunna ranggah dina gerakan maung lapar. Gumilar rikat cingkrak terus ngarodon sedeng leungeunna ngahiuk deuk ka hancap unduk. Pamajid teu bisa dilejokeun. Awakna ngagaleong sedang leungeunna jadi hiji tenggelan kilat. Gumilar rikat karobah pasangan. Leungeunna anu sabelah nyilang dina dada sedang anu katuhu nampanan paneungeun musuhna.
tuh dua lengan diadu masing-masing ngaluarkeun tanaga anu kacida rongkahna balu karena matak muringkak bulu punuk lamun seug aya anu nyaksian mah da eta we baraya si colak nepi ka ngadadak kagaur mireungeuh badan Pamajid ngajaul balik deui ka tukang nepi ka ngacuralit sababaraha balikan teu beda we neumrag per anu kacida ngenyodna sedengkeun badan Gumilar sanajan teu meceleng tawi apakna neuneut nepi ka sukuna nyeblok kana taneuh semet bincurang. Pamajid ngacari jeung hudang deui. Kesangna maning ngoprot sakujur dada. Sedengkeun Gumilar ngajega pindah tempat. Kesangna sarua ngagarajag dina beungeutna. Ceuk kaulama eueuh gunana ieu sendatan teh diteruskeun. Justru eta Pamajid nah tuh kawas lain kolot enak mah leuwih hade urang rengsekeun ku bademian jadilah perkarana lantaran ieu teh pokana si Gobang Pamajid Gumilar nyorowok keukeuh hayang nginsapkeun musuhna moal tapi moal keur aing mah moal ewaku pati rengsekeunana sabelang aing mah nyelok we nyelok sakurang ajar Pamajid keukeuh dina pamadeganana manehna can nyahoeun ngaran musuhna nya bener bedegong aduh memang adik anu kurang ajar korebat seak Pamajid narajang deui gerakanna leuwih hebat batan tadi nepi ka teu bisa dituturkeun ku Panenjo. Gumilar rikat ngoleapkeun awakna nimbangan musuh ku gerakan Kalakai Murag anu memang ampuh. Tapi sakali ieu mah gerakan Kalakai Murag teh kawas-kawas teu mempan. Lantaran dina luak leokna kakenca kakatuhu teh katuturkeun ku musuhna anu ngagunakeun gerakan Gunung Urug anu memang hebat hasilna. Kamana Gumilar ngolebat kadinya nyampeukna. Pamajid bari teu ngahujanan ku tenggelan anu matak mateni. Ngan lantaran ayeuna mah Gumilar teh boh daya tahana, boh panarajangna geus ningkat sababaraha pulutika ti saprak deulina digembleng ku Aki Sidik. Manehna terengot-rengot tececel teu bocel kitu deui Pamajid sababaraha kali kabeunangan ku tenggelan-tenggelan Gumilar tapi tetep bandel. Bulan geus jauh maju ka luhur tapi anu keur galungan masih keneh jojo. Tempat sakulilingna geus ledeg rungkun-rungkun paberisak rata kaleyak. Taneuh garing raceleng dibarung ku kakebul mulek anu galungan geus kajauhan ti tempat tadi ayeuna mah nyered ka sisi basisir. Dina hiji kasempetan koreba komplong Pamajid geus hasil dibankeun tenggelan acian semu gunting kana pipi lawan. Gumilar kalakah ngagelenyung heat bersat suger Pamajid nimpah ku tenggelan gelap ampar. Tapi tumerapna ka Gumilar mah kalah kamesem bangun anu teu dirasa lantaran eta tenggelan-tenggelan nu matak mateni teh ditampanan ku gerakan galura laut kidul anu ngan saukur ngoyageun badana. Ku kituna tenggelan semu gunting anu panas jeung gerakan gelap ampar teh ambles lir ibarat besi panas anu diabuskeun kana cai laut. Dina sejen kasempatan Gumilar geus hasil ngababukeun tenggelan samer nyawa disusul tepus ku Tajong Sapu Jagat tuluy ngagunakeun beset anu matak mateni. Tapi puguh Pamajid oge sarua tangguhna
Cina nama pangabisa boh pangawaruhna ieu dua jelema teh satanding. Kan dina soal tanaga pamajid eleh ku Gumilar. Munasabah puguh umur anu kacida ganyorna. Cek ulama mending eureun pamajid. Eueuh paedahna pamajid. Eueuh paedahna urang patelak teh. Kenaon? Kenaon pamajid? Bapa teh kaangsonan teuing ku si Gobang pamajid. Percaya teuing ka murid anu teu ngarti bapa teh tos diadu domakeun pamajid. Gumilar keukeuh ngelingan bari nakis tenggelan pamajid. Pamajid teu dek ngajawab tapi kalakah keukeuh narajang ngahajang ngaluarkeun tenggelanana anu kacida matak ngabayakeun. Tapi kabeh oge benang ditakis ku Gumilar. Naon anu dibelaan ku bapa pa? Hayang bela sasama manusia bapa teh. Nah bapa teh uninga pak, yen amarah jahat teh bisa malines ka diri pribadi pak. Lantaran bapa ngagugu karena fitnahan si Gobang pak. Cek Gumilar bari deui-deui nakis tenggelan pamajid. Tuh digelang lawan. Hari tadi adu pigelang jeung pigelang. Pamajid nyengir muringis karasakeun ka nyeri napas ngahegak. Sedang Gumilar masih kene noroweco bari terus ngajesek musuh ku gerakanana. Pamajid bari ngahegak teh tenemalan. Ayeuna mah cicing. Pikiranana digunakeun pikeun ngalanyapan caritaan musuhna. Manehna ngarti ayeuna mah pangna musuhna keukeuh ngajak eureun teh lain karana sieun atawa jejeri. Sabab lamun dirasakeun mah ayeuna manehna ngarasa eleh jajaten sarta musuhna aya di pihak anu bakal menang. Tapi masih terus ngajak eureun. Si Gobang teh pamajid jelema jahat. Hirupna dengki jail kaniaya. Alatna tuan kawasan nu kacida zolimna. Sok sanajan bener manehna teh murid pamajid. Terjadi heran namun manehna ngadoni anu lain-lain. Disambaraan ku fitnah kalinah pikeun narik bapa supaya aya di pihak anu ngamusuhan ka kaula. Anu nyata-nyata nolakana kajoliman tuan kawasa. Beh nama bapa teh kacida sasarna pak. Si horeng kurang wiwaha teh asak jejehan pak. Boro cenah andika teh jelema anu geus nyucikeun diri. Tapi buktina geuning teu bisa ngabedakeun antara kabatilan jeung kabeneran, antara kajahatan jeung keadilan. Lantaran jiwa andika geus kalimpudan ku pikiran kotor, pinuh ku nafsu setan anu hayang menang sorangan, balukana jadi korban fitnah anu dilakukeun ku hiji murid anu kacida jahatna. Daek teu daek pamajid. Najan teu sacara langsung ayeuna geus jadi bagian fitnah jeung kajoliman sararea, oge jadi alatna tuan kawasa. Asa kacida jangalna. Hiji jalma anu geus ngaku suci tina omonganana tapi prakna mah ngabela kana kazoliman. Reg. Gumilar eureun nyaritana sanajan bae tulus nadah jeung ngayakeun panarajang. Panonna mah teu eureun ditenan sorot panon musuhna. Anu terus ngayakeun panarajang bari pakupis nakis panarajangna Gumilar. Tobat! Pamajid ngadadak ngarumpuyuk semegruk bari nyuuh kana taneuh. Aduh Kasep, bapak teh hololong bonconong Kasep. Rumasa Kasep bapak teh kurang jejehan. Duh Gusti, hapunten abdi
Gumilar ngaranjug teu sangka bakal lebah dinya anggeusna Pamajid basa bieu manehna ngadukeun leungeunna dina tenggelan Galura Laut Kidul jeung tenggelan gelap ngampar ti pihak Pamajid. Kasep, Ujang, Tetela saira teh jalmi luhur budi bersih hati. Tapi sabalikna Bapak Kasep hese geuning pikeun Bapak mah nyingkahan raga dunya anu pinuh ku dosa teh Kasep. Geuning ari geus cunuk kana jang dina mah aya nu ngelingan ka Bapak. Pamajid eling kana kasalahanana, eling kana purbadaksina lir anu kapiuhan kaselir maratuta manda katiup ku angin leutik anu bijil tina dirina. Dicebor ku cai kahuripan anu ngawujud tina ucapan Gumilar. Pamajid terus ngagukuk kanyanyerian. Gumilar ngajega gigireunana sedengkeun si Colat teh jauh ngadangong bari ngagerem lir anu nyakseni kana pertobatanna Pamajid. Disaksian ku bulan anu moncorong sanajan teu caang pisan jeung bentang-bentang anu ting kariceup di awang-awang minangka saksi tina kaagunganana Pangeran anu Maha Kawasa. Gumilar jongjon nempokeun Pamajid ngan si Colat anu leuwih seukeut ambeuna. Manehna nguniang hudang bari ngaliuk sarta terus ngagereng. Sedengkeun Gumilar anu keur katungkulkeun neuteup ka Pamajid anu keur ngagukuk hareupanana bari tepak deku nyuuh kana taneuh ngareret ka si Colat anu neuleuh dununganana keur papuket teh ngagajleng ka gigireunana bari ngagereng. Matana mencrong ka hareup. Panon Gumilar oge milu neuteup ka hareup nuturkeun panenjo si Colat. Breh kumanehna katempo aya nu keur lempang pairing-iring. Najan masih keneh anggang satrangan saukur kacangan ku cahaya bulan, tapi panon Gumilar anu kacida seukeutna geus bisa nitenan saha-sahana. Ngan kanu saurang rada teu wawuh rigigna tara katempo sapopoe. Pangheulana Aki Sidik bari nungtun si Rawung. Nema ka jalma anu teu apal rigigna tukangeun Pak Uhi. Terus nema deui ka Nyi Arum, Kiraksa Panungtung Arman sobat dalitna. Cicing Colat ceuk Gumilar. Kak maungna dumeh kadeuleuh si Colat nguniang hudang. Taki-taki bisi anu daratang teh rek aya niat goreng. Ngan manehna teu jojol narajang teh dumeh diantara anu ngabring teh kadeuleuh aya Aki Sidik jeung si Rawun. Nu lempang beuki deukeut, beuki tetela. Nah anak gebeg teh hatena nyeblak lantaran teu kapalingan deui ayeuna mah. Lantaran anu aya di satukangeun Aki Sidik teh tetela mangsalah hapi akina. Aki empi Aki Gumilar ngagero bari dregda gue muru. Teu pasini deui kabru gue manehna ngarangku mangsal hapi. Duh. Jana anaki mangsal hapi malas ngagero. Karawa Gumilar ditangkep ti paparakat.
ngarasa dedeh anu pohara muncul heula emahnya ahna tengan samata-mata kajurung ku resep anu pohara. Tapi ayeuna mah kanyaah jeung kadedena teh liwat hikal ti 10 dumeh gumilar teh incuna pribadi anak Asmita. Cager jalu kasep beungeut incuna teh diteuteup. Teu beda we ka budak leutik. Berkah Aki. Samangsuna Aki. Alhamdulillah kasep. Si colat neuleuh-dudunganana keur papoket teh ngagajleng ka gigireunana bari ngagereng. Puguh emang sahapi mani ruwaseun nya kitu deui anu sejen cungjeleng laluncatan ka tukang. Iwal Aki Sidik jeung Sirawun anu teu kabawakeun teh. Sanajan hatena mah Aki Sidik teh teu burung ngalenyap. Sok sieun si colat salah harti. Sakumaha icisna oge sato mah tetep sato we, moal bisa disorakeun jeung manusa. Iya, bet aya cing geuning ceuk mangsa hapi bari ngadeg-deg teu wani nyambut maung. Sobat abdi teh Ki. Untung sakieu oge Ki aya ucing daek sosobatan jeung hayam lamba. Ceuk kumilar bari ngaret ka si colat heg diusapan punukna. Nyi Arum barang ngadenge caritaan gumilar kitu geus teu kawawanahan hatena. Dereg dawe manehna nyeureudeg ngarontok ka gumilar bari ngagero. Kang. Kang, hapunten abdi, Kang. Sorana ngandung kadeudeung oge teu leupas dieusi ku rasa kaduhung anu ngagugunung. Kahanyakal nandingan sagara ngingetkeun kalakuan anu geus-geus. Leungeunna ngarangkul pageuh kana punuk kumilar. Sedeng sirahna diragrageun kana dadana anu satelusna manehna ceurik ngagukuk ka nyanyerian. Kiraksa ngulahek tungkul. Sanajan ucapan gumilar teh henteu togmol ditujukeun ka manehna, tapi karasa ngababuk daun celina anu satelusna ngagetruk notog kana hatena. Ngenes peurih karasana. Ngenes ku diri pribadi, ariras ku petalakuna anu ka tukang-tukang. Kagumilar teh kacida nyecelehna. Nyebutna oge kapan hayam kabiri, hayam lamba, anu maksudna ngeyehkeun moyok gitu. Dumeh disangkana gumilar teh hiji lemah anu jejerih leutik burih taya kawani. Aki Sidik ukur ngagelunyu imut kanyut. Arman ngabelehem kawasa anu era sedengkeun Mang Uhi komo mangsal hapi mah molohok bengong da puguh tengar 3 jutanana. Atuh pamajid anu harita geus nangtung mencil tinu sejen rutret kaditu ka dieu. Dangong jagona ngadadak leungit. Ngoyopos lil kapas kaibunan. Sirawun terepeh cecerewetan. Si cola teingkah tina suku gumilar bari huang haung ngagerem pinuh sima. Beres urusan teh jalu. Sola Aki Sidik anu pangheulana kadenge nanya ka incu kukutna. Berkah Aki. Alhamdulillah aya hibar pangduana balon gumilar bari ngusapan sirah anu nyangheuy dina dadana. Kang, hapunten ya Kang.
maaf suyun teh ageng dosa Kangkang. Nyarum nginghak masihan dada, sorana les-lesan, nyesetan hate, nyah maya tangga. Di kapur oge, Kang Jalamatos ngapun tenung. Da mana elis mataya Robih nasanes, gumilar ngagelenyu, netep dedeh banget anu nyanghei pinuh Cipanon. Geus beres mah hayu atuh urang baralik, ceuk Aki Sidik bari ngareret ka Pamajid. Ngahayukeun ka gumilar, tapi oge satengah nu nanya ka Pamajid. Kumaha pikarepeunana ayeuna, sanggeus manehna teu wasa ngalawanan deui. Pamajid Surti slog maehna karepeun gumilar, nyampoyong rengkuh teu beda we ti nyang hareupan dudungan. Pok mahna nyarita sorana anca. Ujang, baba teh moal panjang nya sangem jang. Ku Ujang oge parantos kahartos kumaha pamaksudan bapa ayeuna jang. Namun kitu deui bapa teh moal ngalangkungan salira. Bade dibeurem, bade dihideung, sejak nyangakeun kasep. Rumah sa bapa teh kolot atah sasar. Ih, ari bapa. Ari cara abdi mah ditadi oge sanes bade milari pasogregan, Pak. Ayeuna bapa sejaba balik pikir nyanuhun we anu aya, Pak. Perkawis anu atos mah parantos we teu kedah diamutan. Non teh supados janten eunteng kanggo kapayuna kitu, Pak. Ayeuna matos we lah. Urang putus dugi ka dieu. Pasien datang urang gentos ku kawargian, Pak. Walon gumilar darianaker. Nuhun Ujang, kasep. Nuhun pisan jang. Keweningan manah Ujang ku bapa ditampi teu dihanap-hanap kasep. Paripawas ti luhur sausa pramut dihanap saibas dampal. Katampi dunya akhirat ya. Mung perkawis si Gobang mah kumaha salajengna. Dihenteu-henteu oge manehna anu janten bibit rujit inung rurusuh teh ja. Ngadu-ngadu Raja Wisuna, ngaliarkeun tales ateu, ngabengkahkeun sasama manusia ku jalan fitnah. Perkawis anu aya sangkut pautna sareng bapa. Eta mah teu langkung bapa. Mung satiasa-tiasa dibeberes kalawan lemah lembut, Pak. Lajang perkawis kajahatanana ka umum eta mah tangtos bagian abdi. Satungtung manehna tetep jadi alatna Tuan Kawasa sareng ngaruwikeun kahayat alit ku abdi tetep bade di sanghareupan, Pak. Kalawan sawajarna. Sekumilar tanes. Upami kawidian mah Ujang. Sakentenan pasrahkeun ka bapa. Percuma boga murid oge jang. Mata kirakeun wungkul. Bade diwarah ku bapa kumaha jang. Kanggo abdi mah atos we bapa. Sakumaha basangkalna oge piraku teu nurut kanu janten guru. Sabejadna moral oge manehna jelema, Pak. Teu sapertos sato hewan. Ayeuna mah urang bubar we heula nya. Sabeas enjing pageto, urang patotoskeun deui nya pa nya. Margi ieu geuning abdi kasumpinganku pun Aki, Pak. Bilih aya kaperuginana tebih-tebih cicipacing ka dieu. Sae Ujang. Bapa ge sejak numutkeun kumaha pisaeunana we, Jang.